Para mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng, Mang Jaya bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna nyaeta Gara-gara Harta karangan Bapak Tatang KS. Ayeuna teh nincak bagian ka 65 para mitra sadaya ada teu karaos 65 episode we nya para mitra nu kasanggakeun. Mugi-mugi sadaya dongeng nu kasangakeun di Mang Jaya Official tiasa katampi kalayan kabingan. Insya Allah para mitra di Mang Jaya Official sadaya dongeng tamat para mitra. Pemisanes teu aya dongeng teu tamat sanes di Mang Jaya Official. Teu tanggal waler Mang Jaya para mitra. Mangga atuh. Dongeng urang teraskeun dupi ieu para mitra kembang salak naon cenah gojod para mitra. Kembang salak namina gojod. Mangga dongeng urang teraskeun Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Mugi-mugi dongeng-dongeng di Mang Jaya Official tiasa katampi kalayan kabingan. Carios nyambung judulna Gara-gara Harta. Ieu dongeng karangan Bapak Tatang KS. Ayeuna para mitra nincak bagian ka 65. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberamana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna nyaeta Gara-gara Harta. Ieu dongeng para wargi karangan Uat Tatang ayeuna teh nincak bagian ka 65. Sumangga para mitra dongeng urang lajengkeun deui carios nyambung anu judulna nyaeta Gara-gara Harta karangan Uat Tatang dina bagian ka 65. Mangga para mitra dongeng urang lajengkeun carios nyambung judulna Gara-gara Harta. Harita Patimah nyarita deui. Lain reka mere nu model toed sia teu perek tanyakeun ka anjeun. Dulu itu alah boncenang herang. Baru bade teroskeun ucu teh nu edoy. Atuh teroskeun mah ti subuh ucu lah panginten adut moal seueur teuing dato. Dupi kitu bade teroskeun naon? Mangge engga saurkeun ka adut manawi adut si raja toed teh tiasa ngabaler su. Cek sadut abongkena. Geus wanoh ti tadina dina harai heureuyna teh teu asa-asa. Ari Kang Aden geus boga pamajikan acan, cek Nyi Patimah. Nanya ka sadut, atuh aya tanyakeun model kitu. Mah sugan teh aya tanyakeun urusan penting. Ari heug teh nanyakeun Cep Hardi geus boga pamajikan acana, atuh sadut pokna. Allah boncenang herang teuing rek samadin. Boro-boro atoe di Ciroho kaget isang kitu. Teruskeun urusan penting. Arieu teh neroskeun Kang Aden tos kawangan boyo teu acana. Aduh. Ai numutkeun pangkan sareng kenyataanna mah nu jelas bari akur sareng dina gambar lopianana. Salerosna Kang Aden mah keing disanggepkeun masih keneh perja katulen. Sanes jajaka taarna budi. Dupi kitu aya naon atuh ning? Demplon ucu heroy. Tema sadut bari sarangah sareng. Anu teu naon-naon sakadar nanyakeun wungkul. Dumecek batur masih kena jajaka. Yus, eta katinggalina ku nyimes di dieu. Aya istri teu aya. Ari katinggalina mah eueuh. Upami ku nyimes katinggalina di dieu teu aya istri, pertana Kang Aden teh teu acan kawangan bojo. Pami Kang Aden tos kawangan bojo mah panginten. Yeh, Mang Toed ge. Moal mang nyangukeun, moal mang nyeuseurkeun, moal mang istrikakeun. Angean Kang Aden sareng moal ngepel paling-paling ngajagi bumi. Cek sadut sajelasna nyebutkeun Cep Hardi can boga pamajikan. Nya kahajeun ari can boga pamajikan mah di mana kuring sawaktu-waktu ka dieu moal hariwang teuing. Lamun Kang Aden boga pamajikan moal wani ka dieu nyaeta sok inggis aya sangkaan negatif ti pamajikanana. Cek Nyi Patimah, si horeng si mana horeng manehna nanyakeun kitu saolah-olah ngolongan. Lamun ngolongan teh sabab hate leutikna katarik ati ka gembang rasa ku Cep Hardi. Dumeh kasep dibubuh boga titel insinyur. Jelas nama aya pikir kadualeut. Nganya kitu sabagian loba jiwa awewe Madina aya harapan kalalaki teh. Tarawani terang-terangan, tarawani tog moal nyebutkeun cinta ka anjeun. Ari ceuk sadut pokna. Sanaos Kang Aden tos kawan bojo gay bojona aya di dieu mah. Teh lepatna bade ka dieu mah atuh.
Pintu terbuka, jalan lebar, piraku bojo Kang Aden bade kagungan sangkian tekan tenan onaman maka nyimas. Ari nyimas teh maksad anu tangtos mah. Sanes kitu, alah boncenang herang ding. Temal sadut ditungtungan seuring hehe. Nyan keur kuring tetep we paur lamun Kang Aden bener mah geus boga pamajikan bari aya di dieu mah. Nyimas mah make aturan paur sagala atuh nyimas aya. Mana sina maut hinis paur. Sumohon eta we paur sabaros bade dicabut waos bade amangan ka dieu maka dieu we tong kaungana sauran mutan kitu sieun kieu sieun kieu teh atuh bilih paur mah tak naon atuh nganyangna kacecep. Nganyang kacecep saha cek Nyimas Fatimah aya ku saruana teu weleh dihamina. Sumohon kacecep adut alias si toe teh. Saur Nyimas teh mah hayang we nya menyiho tema sadut tuluy ngobrol ngaler ngidul sedang pagawean mah can diparatkeun eta Nyi Fatimah ngajak bae ngobrol sedang tibelah kaler aya saurang lalaki geus lila nyerangkeun kana polahna Fatimah jeung sadut nu keur uplek ngobrol atuh eta lalaki atuh gegerendengan dibarung kurupa beungeut geuneuk lir beusi atah beuleum si horeng eta lalaki nu nyerangkeun Nyi Fatimah teh jeung sadut teh nu hayangeun ka Nyi Fatimah jalma buraong demi katelahna Jalil. Setan belang si jurig jarian sia mending ngajago ta si wabalak paingan si Fatimah nolakan harapan aing nyaeta we digoda ku si jurig ata rasakeun sia sadut digebre sia cungur sia ku aing deuleu can apal meureun ka si Jalil naon pikaserabeunana pantar si laing sakitu hurup jadi tukang leletak. Kitu gegerendenganana para mitra sadaya. Jalil teu puguh-puguh ngadon nafsu kanu teu tuah teu dosa bari harita Jalil terus nyampeurkeun di barungku budi meuni merek kadawang. Sanggeus deukeut pok sadut nyarita turut teu boga curiga kanu mika cece. Allah boncenang herang deui cek sadut ari Jalil harita ujug-ujug muncereng pantong hahahehe sia jurig ngahina si lain kadewek. Hor ngahina naon ari Jalil lain it puguh teuing make nyebutkeun kuring ngahina sagala ka anjeun dume eta lain teh heula bisul dua dan nya tuh meni baron cenang herang barang siga alpukat teu ngora. Tong kaisi dan ho ari kitu mah nya bon cenang herang jempe we teu kitu sakalian tingalikeun ka batur ngarah batur nyahoeun bon cenang herang. Cek sadut kalah ngahajakeun da memang bener ati heula Jalil kungsi bisul sadua-dua meuni baron cenang. Fatimah keur naon sia di dieu balik ka ditu tong ngadeukeut anu kieu patut berina oge manusia renyul bisi kabawakeun teu cereuk cek Jalil dina babasaanna teh matak ngadatangkeun pinapsueun nama ke nitah balik sagala sanajan teu dititah ge da moal burung balik mokan kuring mah ka dieu ge niat sorangan nu nitah nu neang naon maksudna anjeun make nitah sagala baraya lain dulur lain teu puguh-puguh ngadon nitah balik ka batur cek Nyi Fatimah budina Kuraweud Hasim kalawan Fatimah pokna deui ngomong jang Nyi Pelendung bongkeun aya paribasa bibir teu dibangku eta teu tulangan kabas nu panas tarang jelema teh cager lur yeuh lancang maneh Fatimah make nyebutkeun kawas nu panas tarang sagala Jalil siga nu beuki nafsu sedang sadut mah gawena nyerengeh we. Jalil ngomong kitu tapi bari taki-taki atuh Fatimah nema nyatang tuh atuh rek lancang oge dabongan anjeun eueuh kasopanan pisan make nyebutkeun bisi kabawakeun teu ecreug sagala ka batur rek balik moal si Fatimah moal temal Fatimah ponok tur teugeuh toen montong rasa maneh gablek dunungan insinyur sia alah insinyur naon insinyur men mawani rerendengan sia jeung awewe nu lain muhrimna can apal mun ka dewe Jalil ya dewek ieu cek Jalil bari mureleng kana beungeut sadut aya basa kitu sadut kalah ngahehe ceri sia cengiran deuleu can apal sia ka dewek teu puguh we samalah lain apal deui geus nyawa ti baretona apal cangkem atuh uing ka si lain mah pokona mah lah pokona mah si lain teh bon lah bonaon sia bon cenang herang alah abon cenang herang
tema sadut ngahaja ngaheureyan atuh puguh we Jalil beuki nafsu kalawan teu tatapa sini ujug-ujug saberut ngabistelkeun peureub di lalempeng kana beungeut sadut alias Sitoed aya ku edas eta Sitoed menisiga nu enteng ngeunaker micin datangna peureupna sakiceub teh Sitoed ngagilek bari jeung atuh suku anu katuhu ngejat ka tukang lah atuh harita teh para mitra sadaya leungeun katuhu newak pigeulang leungeun kenca kalayan pokna Sitoed lah boncenang hirang geus kieu kumaha atuh aya mangago Jalil nyentok leungeunna bari iat-iatan hayang lesot seroda si para mitra si harita teh Sitoed hengang seroda merean bari leungeun mah pageuh nyekel pigeulang leungeun Jalil atuh Jalil ngalegedai keur kitu Sitoed notogkeun siku kenca kana dada cenah Jalil harita ngaharekeng malah tuluy ngagedebut aluh boncenang herang deui kunaon Mang Ago aduh Mang Enang ngadon lang-lang karakan kitu kos budak leutik atuh rek lalang karakan we deui di balong rek ditu lah hudang bisi-bisi boncenang herang ge tak tage urang samaneh bisa ngomong janji ngagedean liang kejo ngomong janji pelenung pada eta Nyimas 4 aya ulin ka dieu atukeun bae ulin bada hayangeun jeung dewek kebateun itah teu neang barina ge manehna kudu ka dieu si lain ge datang ka dieu teu diala teu dionang ku dewek tumorojog tanpa laratan bari ngadon kawas nu panas tarang ni lain teh ceuk Nyimas 4 ya mah nyurigakeun si lain teh ka dewek boncenang sia si dewek milampah teu ecereug jeung Nyimas 4 moarek ngaganggu moarek milampah teu ecereug dewek mah sabab dewek mah jelema beriman jelema normal teuing lamun anjeun mah sia pantes rek disebutkeun jelema hamileung ge sabab dina omonganna ge teu beda ti nu hamileung lain mah sok geura mata sia geura ngabistelkeun di gempuran nu leuwih hebat batan tadi deuleu kita aku kasebut terus ti basisir kidul teu bisa ngarbahkeun Jalil dada Sitoed onaman mah era atuh ku pangakuan jadi kulawarga Jawara ti basisir kidul ceuk Sitoed ngajejeleh para mitra sedang Jalil bororaah nyeun tindakan kalah ka ngencis balik atuh Sitoed pokna deuleu itu tayoh ka boncenang herang eta si batur cager euy ceuk Sitoed geunah seuri keur kitu guru tak Cep Hardi datang tumpak motor para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng atuh para wargi sadaya harita Sitoed ngeunah seuri keur kitu guru tak Cep Hardi datang tumpak motor atuh puguh we Nyimas Fatimah nu tadina budina haseub kuraweud haseum miceuceub ka Jalil teh kontan leungit kaganti ku bear marah mai da eta dumeh nu dipicinta datang neme mulih Kang Aden Nyi Fatimah mieulaan nanya bari imut mun is geuning sisinanteneun kersa amengan ka dieu sanes dilebet atuh calikna sabios da tos lami ngadon ngobrol sareng Mang Adut amengan atuh ka ditu Kang Aden ulah ukur ngalangkung bae no insyaallah is kayak upami nuju rine kumaha tuh ngadamal malah teu tiasa sakama-kama mah atuh linggih dilebet is atur nuhun Kang Aden mah atuh permios mah atuh aya teu moal linggih heula mah tema Cep Hardi bari unggah dituturkeun ku sadut alias Sitoed bus Cep Hardi harita teh ka kamar cucu-cucu disalin ari Sitoed harita gancang nyician cai enteh kana gelas jangkung cag dituna dina meja di tengah imah anu teu lila Cep Hardi kaluar ti kamar kalawan nanya ka Sitoed anu tas nuna cai dina meja si sinarieun Nyimas 4 make ka dieu segala dut aya naon cenah rupi namanya pale amengan we ka dieu bener Kang Aden nya ari hayangeun teh mah da moal ka dieu lamun teu hayangeun ulin ka dieu mah eta ngobrol naon aya jeung maneh teh dut da ceuk manehna mah geus lila cenah ngobrol lain hehe ditanya teh maneh mah su ngobrol biasa we tuh Kang Aden lah rumaja zaman sakini muhun remaskin teh remaja masa kini Kang Aden lah tos kitu leuh tos teu aneh we rumaja putri zaman kini mah walanter wantuna nyakatan pameget semua biasana pameget atanapi rumaja masa kini mah sok nyampeurkeun ka istri eta we maksad anu utamina mah
naroskeun ka Aden sun nanyakeun urusan naon Cep Hardi tuluy dieu sumu naroskeun eta ka Aden tos kagungan garwa teu nepi teu acan kitu ari sangem mang teh teh acan we masih keneh rumah aja sun naon perlu namakeun nanyakeun geus boga pamajikan acana eta ku adut dijawab kumaha ku ka manehna Cep Hardi terus neuteup kana beungeut si Toed diwartoskeun parantos we kumaha adut teh sun geus naon geus teh sumu diwartoskeun parantos kagungan garwa dah ari adut kaos nu teu hideng we make disebutkeun kuring geus sagala cek Cep Hardi rada kerum ih na teu kenging kitu mangadut ngawartoskeun Kang Aden parantos kagungan garwa nya entong da kuring mah teu rumasa geus boga pamajikan ih pami kumaha ngadut diwartoskeun Kang Aden teu acan kagungan garwa hiji kesempatan kayak anjeun mah Kang Aden sun lah itu maksud teh cek si Toed bari alangah elenge kawas nu gumasep jeung sirah luhak lehe kesempatan kumaha make aturana kesempatan sagala Cep Hardi teu leupas tina paneteupna kana beungeut si Toed jih Kang Aden we saborosana insinyur bae piraku teu ngartos kana unggalan kesempatan sun pemisah disangemkeun teh mah kaungan buri aduh boncenang hirang deui cek si Toed teu boleh heureuy ongkohan geus teu asa-asa kaos nu weureu ari maneh mah Toed make aturan boga buri sagala buri teh buri naon buri hayam alah boncenang hirang sanes kaungan buri cuna nanging sumun alah tuh nanging aya pipi si Toed kalah cecengiran ye kuring mah dari ya make jeung aya pipi sagala tadi nyebutkeun boga buri ayeuna boga pipi sumu nu dimaksud di Mas empat teh kagungan eta kagungan pipi teh pipikiran kadua leutik ka salira Aden kitu cekengen teh bener ngomong teh kawas batu turun ke siknai kalapa tonggoheunana sun gitu jadi manehna aya harapan ka kuring sumu kitu manawi Kang Aden yeuh Toed dina waktu ieu keur diri kuring can mantruk hayang boga pamajikan ngalaksanakeun tugas atawa kewajiban pagawean ge sakieu beratna teu sirikni bijil kesang tina panon-panon kumaha upami anjeunna keukeuh saboros Mang Adut sareng Nyi Ucrit pakeukeuh Mang Adut keukeuh cintrong ka Nyi Ucrit atuh Nyi Ucrit keukeuh jejebris cek si Toed ngahehe dasar nu weureu bongkeun dilani si Toed eta meureunnya ngomong ka mana karep sakacumplang campleng beungeus Toed ganeng geranya diakeun sangu angguran mah kuring lapar ye mangga bade tuang mah tuh jaran tadi ge tos disayagikeun sun ku Mang Adut cek si Toed koloyong para mitra Cep Hardi asup ka kamar makan kakara gegek diuk dina kursi di luar sana nu keketrok kana panto harita teh atuh si Toed anu rek nyadiakeun cai keur kokocok teh nyirili ka jero bari gegerendengan edas aya ku kituna we eta Nyi Mas empat tadi tas di dieu tur kungsi tepung jeung Kang Aden ayeuna geus ngetrok deui panto aduh rek naon cenah nya mun aya sonagara teuing moyang teh lamun harapan ka si Toed mah tak naon kita tadi terang-terangan meureun si Toed moal kungsi mikir dua kali terus we diledot ditemprang meureun kitu gegerendenganana si Toed timuruna ka Nyi Patimah datang kalawan keketrok kana panto para wargi anu mulia mangga dongeng urang teraskeun deui harita para mitra sadaya si Toed ngagerendeng timuru nama ka Nyi Patimah datang deui kalawan keketrok kana panto ana brai panto dibuka timuruna nyalahan si horeng nu keketrok kana panto teh pasuratan atuh si Toed pokna bari neuteup kana beungeut pagawe pos atawa pasuratan bade ka saha Bapak sun ieu serat kangge Insinyur Hardi ti saha Bapak si Toed aya ku bawea habari nampanan surat nyaos we ku nyalira pengirimna cek petugas pos sumujudes menawi pribados teu kantos iskola Bapak punten pangaoskeun ku Bapak abdi mah ngupingkeun we si Toed matak pika keheuleun ngadonna nitah mang macakeun surat ka pagawe pos lah waktu baca sorangan cek pagawe pos bari indit eukeur mah para mitra loba surat nu kudu dianterkeun ku manehna kari-kari jelema model si Toed sedengkeun pasuratan mah tugas pikeun mang macakeun ti saha-ti sahana
Atuh para mitra memang keheul harita pasuratan teh. Lantaran tugas sakitu lobana baru di Barung kubudi Kuraweun Hasim tuluy nganungka keheul tuluy manehna ini. Nyarek teh kumaha atuh pagawe pos keusuh loba surat anterkeuneun ieu ngadon dititah maca ku si Sadut alias si Toed. Dulu itu si Boncenang herang. Aduh, uing titah maca kalah ngabeng beos bari teu pamitan-pamitan acan. Cager lur, sabale kang. Dititah mang macakeun kalah nitah deui ka dewek. Sidik teh ka tibare toge. BH heueuh. Lamun teu BH mamoanya we nitah maca ka ilaing senyong. Nyaho si laing BH. BH teh buta huruf sia bising teh nyaho. Lainna tutup harigu. Lain tutup buah harigu sia buta huruf. Alias teu bisa maca, teu bisa nulis ceuk istilah ayeuna mah naon geuning cenah. Tuna aksara ceng. Anyar pinangi geus ngajak jerek nong tah. Teu nyaho we ku dewek bejakeun ka baraya Jakarta di Tongo. Mangkaning manehna ahli sia. Alah kana jerek nong teh. Abong lamun teu diitak inyan geune ku baraya ki Jakarta mah. Lalabora teh insyaallah teh muni ewoy Boncenang gitu. Aduh. Apunten we ki Jakarta lah. Sareng kawargina di Tongo satongo. Nu di Lebak salebak, nu di Wetan sawetan, nu di Kulon sakulon, teu di wiji-wiji su. Ngaturkeun wilujeng boboran siam we. Engke dina waktosna ka sasi Syawal. Ini malam kene. Aduh, ampun deui ngalah. Pokona mah nanda dihapunten sagarupi kalepatan sareng kahilapan lahir tu makaning batin. Rumaos we si Toed sering banyol sempal kapiguyon gogonyakan. O kitu hilap deui ngaturkeun. Boboran siam sunu ka sadaya we ka parawargi. Para mitra sadaya si Toed tuluy ka jero bari ngahariri. Sore lam nyot-nyotan. Ai sore lam nyot-nyotan ngeningan ka ditu da poho deui ka dieu da poho deui. Toed, Cep Hardi ngagegero ti kamarna. Ulan, tema si Toed gancang nyamperkeun. Ari maneh ngobrol jeung saha kadengena ka ditu poho ka dieu poho. Jih, panyanten ditu kadangu. Kuraraosan malaud eta nama teh bade nurutan lagu nyot-nyotan sun. Ning ka ditu hilap deui, ka dieu hilap deui meni ewoy Kang Aden yeuh. Ieu aya nu ngintunkeun syarat ka Kang Aden sun. Surat ti saha Toed? Jih, Kang Aden nganginaroskeun syarat ti saha sagala. Puguh abdi teh ampir-ampiran bade cerek nong, sareng ngiketkeun syarat. Semua nyerek nong teh bade silih timpu we. Pami anjeun teu kabujang ngaleos marupina. Dah ku abdi mah dibere gerak eta we lah merak ngicis mung saena kabujang ngaleos. Cek si Toed da bari surat mah masih keneh dipesakan. Kunaon make rek silih timpug segala kanu ngirimkeun surat. Sumun sagala bisa kieu. Serat ti saha mang? Saurung ngid di serat teh kalah ka kieu baca we ku sorangan ceuk kitu. Atuh abdi teh nasteung Kang Aden jan abdi mah da 30 ke BH. Naon BH teh kutang? Ih, itu Kang Aden meni ewoy los-los kana kawai. Sanes BH teh tutup harigu sanes beungeut harigu alias kawai. Ieu mah BH teh buta huruf sumun. Cek si Toed atuh. Cep Hardi ngabarakatak samalah si Toed milu ngahehe. Aya wae. Ajuh. Toed aing ngawatak pikasirieun maneh mah. Mana suratna? Cuk iyo Kang Aden cuk. Cek si Toed kakeramikeun surat barang ditingali horeng. Surat ti indungna Cep Hardi kalawan harita kene amplop dibuka. Gek atuh si Toed diuk malah make jeung nanggeui gado sagala. Neuteup ka Cep Hardi nu keur ngilo surat nu uninaki. Hardi, ibu ngirimkeun ieu surat penting na marek nanyakeun cager henteuna. Sabab ti mimiti ini ti imah nepi ka ayeuna geus ampir 4 bulan Hardi can mere pisan Jawa beja can aya surat ka ibu. Ku dasar itu ibu jeung apa ngarasa hariwang naha Hardi geus tepi kanu dituju. Baraya dina kasalametan naha kumaha. Danya kitu keur kolot mah antara indung jeung bapa. Teu boleh hariwang, teu boleh melang sanajan nu jadi anak geus dewasa ge. Soal ka hariwang, soal ka melang jeung kanyaah kolot teu kahalangan anak geus dewasa. Lamun teh mah Hardi geus nepi kanu dituju tur aya dina kasalametan disagigireun ti sehat kunaon atuh teu buru-buru ngirim surat we mere kabar kanu jadi kolot
sangka nu jadi kolot ulah ngagugulung bae ka hariwang. Syukur lamun Hardi salamet mah kalawan sehat eta nu dipenta, nu didoa-doakeun ku nu jadi inung bapa beurang peuting. Atuh ibu jeung apa dina waktunya dia surat berkah ari lahir mah sehat. Kaduana lamun Hardi keur teu pati sibuk urusan tugas pagawean, wayahna nyelang heula balik ka Bandung. Teu nyaos sapoe atawa satengah poe mah, sabab ibu hayang panggih jeung aya keperluan penting ka Hardi. Dari dijelaskeun dina surat mah, naon kapentingan ibu mah bisa panjang lebar. Sakali deui lamun keur teu pati sibuk urusan dinas wayahna ka Bandung heula ongkohan ibu ngarasa sono. Sakieu bae ti ibu jeung ti apa teu bisa panjang lebar, ke panjang lebar namah di mana Hardi ka Bandung. Ti ibu jeung apa Komala miharja. Kitu para mitra eusi surat nu diilo ku Cep Hardi ti indungna jeung ti bapana nu katelah ibu Komala. Atuh surat ditilepkeun saasa tadi malah diasupkeun kana am. Para mitra sadaya kitu eusina surat anu diilo ku Cep Hardi ti indung bapana nu katelah ibu Komala ubi harja. Atuh surat ditilepkeun deui saasal tadi malah diasupkeun kana amplop. Ari si Toed harita olohok ka meuni teu sirikna teu ngiceup-ngiceup. Geus kitu kakara si Toed nyarita bari nanggeui keneh gado. Sikuna ditekenkeun kana meja makan. Ih, geuning Kang Aden. Ih, mau serat teh teu kakuping ku abdi teh. Nyetang Toed moal kadenge sabab diilo. Rek kadenge kumaneh kumaha kaos dongeng ai maneh. Janten ngaos teh. Pemingaos ditarikeun teh kadah diilo, dikilo ceunah Kang Aden. Cek si Toed kawas nu bolon teu beda ti si Cipeu. Nah, di maneh rupa bodoh teh balegug. Jih, eta Kang Aden. Sanes balegug atuh abdi teh nanging beha Kang Aden. Beha teh sumuhun tadi ge disebatkeun buta huruf. Kang Aden mah meuni eboy. Ieu teh surat ti indung kuring nanyakeun cager henteuna, naroskeun jamang henteu ka saha sun. Nanyakeun ka kuring. Diwartoskeun kumaha ku Kang Aden? Cek sadut abong kena si Toed. Kumaha ngabejakeunana ari si laing Toed? Hardi semunuk keheul. So, wartoskeun jamang we kitu alhamdulillah teu kirang sawios-wios. Diraku Kang Aden teu tiasa wartos kitu. Dah aing mah matak jangar ngomong jeung maneh mah. Ulah diwartoskeun jangar Kang Aden, nah wartoskeun sae we kitu. Dibejakeun ka saha Toed? Dibejakeun teh kana kertas. Namun kitu indung kuring nanyakeun jonghok adu hareupan. Kakara dijawab ku kuring. Pani mana nanyakeun ge dina surat. Allah euy tinggi. Aduh, sumunya aduh. Naroskeun dina serat. Aduh, punten Kang Aden, punten ulah benu sun. Kapan tadi ge? Wah, boboh muhun saun maksud teh. Eta urang teh kada sering silaturahmi silih hapunten. Onya atuh ayeuna bidabal di kalepatan. Atuh mulai tang tosna we silih hapunten teh. Muhun teh tungtungna ari saukur dina wartos mun. Silaturahmi wungkul mah. Telas ngadamal kalepatan deui. Duh hapunten sakali Kang Aden ah. Atuh ieu mah sumun ulah anu kaungan kalepatan sakali ulah midamel kalepatan anu kadua. Oh kitu mah sami sareng nuang cabe teh tos terang cabe lada matak nyeri kana patuangan dek di nuang cabe. Janten teh tungtungna we pami kitu mah disumuhun. Aduh, geuning saur Bapa Lurah mah waktu simangkukna ngayakeun halal bihalal teh asun. Para mitra anu mulya, waktu